udang cami seberang ngaling candahan gitu. Wah udang gede lah. Apa sih ini? Nah, boleh kan? Kamu nyimpen sih. Lowongan kerja khusus perempuan, guys. Sani kan? Oh, sukanya ini butuhkan ya. Udang saya teh apa butuh ayah dengan sangunaunya. Dit, sudang. Sug, teh udang sare lapar sug. Lain mah siapkan kopi, ejeng roti. Mana kemana wae sih sug, goblok kamu sug. Oh, hampura A. Tadi serun geus teh hareup. Meuli kadahareun, ngan areueuh kadahareuna. Naik dahar naon atuh A. Yang urang lapar, minta duit, ke Miranda. Ari lapar mah lain keur meuli randa A. Keur meuli dahar. Yang siapkan roti, ejeng susu, urang rek mandi. Oh A, jadi siapkeun. Nu rek hareup belanya A. Nah. Astagfirullahaladzim, meniri puri teuing boga lanceuk teh keblok. Kita usaha embu, digawe embu. Coba kasih Orlando, sebenarnya aya pagawean. Dok, keur naon, Dok? Biasa. Ayo, Ulah ngarek curhat, Dok. surat naon? Eta lanceuk urang, Dok. Si itu teh. Si Adit Oh, naon mah? meuni embung digawe pisan, Dok. Oh, situ emang zaman ayeuna rek nyaman gawe-gawe pamana keur sareset kieu. Nya bingung urang, Dok. Di imah ngan hardolin we jeung hardolin. Naon sadolin teh? Lah kudu ente teh nya hardolin, Dok. Dahar modal ulin. Nya sia teh heueuy areuna dahar we teu modal kumaha si jelema. Nya eueuh mah nya ulin we balik dahar modal. Ulin deui dahar modal. Nya tah gawe teh seluruh daripada musingkeun di imah wae. Oh, Dok, gawe di mana sih? Da ayeuna mah kan neangan duit ge kudu make duit, Dok. Neangan duit make duit kumaha maksud teh? Kan digawe teh neangan duit dumu. Kudu duit. Kira aku ente teh apal, Dok. Nah, kumaha sih? Kudu make duit nyogok. Oh, model ka pabrik-pabrik teh gitu. Oh, karena orang gak duit nah. Kela aing tadi manggi ieu. Tah ieu coba sih. Tah. Ngali. Lowongan kerja, tapi khusus perempuan ya kela. Aya eueuh lalakina. Aya Do, ieu Do. Tah. Umur lagi 45. Ka luar negeri nya. Daek Do. Ekspor wae geus hadi tulah tuman daripada musingkeun. Halus. Udah daripada ante digawe orang pusing. An hardolin, jeung hardolin. Iya, PT naon ieu? Oh, PT Rizky Group. PT Rizky Ridwan Rizka Sri. Oh, dulu si Bu FT ya, iya Teh Sri. Apal, urang apal. Apal. Hayu ante Apal, Do, eta kasih haji Do. Teh urang kasih haji we lan. Hayu. Ya. Sing dirawatan. Hayu tuh jeung ente. Do. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Cager. Cager do. Enon. Enon sur. Yuk Pak Haji. Manggih ieu urang di eta teh sanu merekeun boler di kursi. Ieu cerita ieu aja ya. Ya teh dulurna kan musingkeun yo sorangan hardolin cenah ge. Tulungan tuh Pak Haji. Urang di terbangkeun tadi kumaha? Heula rek nanya heula. Eta jelemana waras teu? Waras pisan wal apiat. Bener. Lanjut kurang mah kaset. Kaset nih. Kayak kepanggih juga buat tekok dia bangetna. Asli. Oh nama keur kita jaga imah mah menjeuna lah. Pak Haji, tulungan tuh Pak Haji. Ini namanya di mana ieu? Aya di itu di tempat ngopi, goler.
Saasinya nu nyebarnya. Ayam meureun siga nama. Oh, PT Iya, kan, Nu. PT Rizky Ridwan Betul pajak teh Rizka kan ieu. Sari RRS Group. Oh, heeh, imah batur. Toninya. Heeh, Pak Toni, Toninya. heeh. Jadi lamun arek berangkat minimal kudu aya KTP, kartu keluarga, akta Iya. lahir, Aya, boga teu. aya. Enggak Iya, sempit, aya. Emang Pak Ji. lahir di dia lahir. Lahir di dia, Pak Ji. Si aing lahir Foto di mah gampang lah, ngadadak bisa kan foto full mah. bisa, heeh, da emang kudu persyaratanna kudu kitu. Iya, Pak Ji ya. Masalah kumaha. kan perekonomian keluarga ikan rada misalnya eueuh duit eta make duit teh ieu. Ya, jadi kieu sakanyo saya nya ieu mah nya ieu mah nu geus pernah kaalaman ya. Urang berangkatkeun jelema lain hiji dua tilu, loba urang ge. Nitipkeun ka PT RRS Group teh ya. Sukses. Sukses tapi ka ayeuna jara di Nah, jelema. Eta batur saha? Batur ente apa sa adik? Dulur. Adik. Lanceuk, Oh, lanceuk bener. Bener. Geus berangkatkeun we, Mun mun pusing bener lah mah. Pak Haji. Di imah ge Langsung ka Ardolin wae. Pak Toni wae ka ditu kantor. Heeh, kalau langsung ka Pak Toni. Ieu mah bisi teu boga duit ieu manehnya. Dibere modal. Nah, Bener pisan ieu. Bisi rekaskeun heula bisa ieu mah. Jadi tanpa biaya. Eh, kumaha urang ka kantor nawe Pak Haji? kasih Adita heula apa urang ka kantor? Nya saya langsung saya ngobrol heula ka kantornya. ke kantor we lah. Bebas sok kumaha alus Saya di bawah si Aditna. ayo aing mah kumaha aing mah semua halus nah ayo. Oh, Pak Haji. Cuman kitunya RRS Group mah bejakeun bisi ayeuna rek mangkat deui tidak memungut biaya. Nu aya ge gratis. Malah mah anu teu boga biaya oge aya dana talang. Gitu. Enak Pak Haji mun kitu mah Pak Haji. Ieu nya Pak Haji ieu mah yo. Aik enak. Ayeuna Gas ayo. Ayo Pak Ulah Haji. dirilakeun naik berangkat terbangkeun. Ulah kade berangkat palikeun ku aing teh lah. Itu sabar dulu. Ya, mending ge maning teh heula we si Adita. Sekalian dibawa. Bener, ini teh geus ya. Kita orang nunggu di mah. Oh, siap Pak Haji. Ya, urang Urang nyusul. si Aditna lah nya. Ya Pak Haji. Dukung. Dok, nuhun dok. Yang nyusul. Oh. Yuk, ini mau saling ke orang. Si isu teh ka mana tadi itu tidak eta susu roti kopok banget boga di teh. Mana kemana wae sih? Di tadi ka ditu ka dieu di teangan ku ancuk teh mana mah kopok banget sih ya mah. Ieu balik kada hareun geura cina lapar. Ieu aya pagawean ada ikbung digawe daripada di imah wae sare. Hardolin wae. Da ikbung digawe. Gawe naon mah sub? Di ditu di pegawaian. Oh akan datang mana teh di ditu. Tenang randa mah loba. Randana arek nu kumaha nu kos yuyuk. Loba alah daek di ditu betah. Ayeuna mah salin anu rapi. Kayak ku seluruh dibawa. Yang geus lah, kewa salin heula ganti baju. Oh, Udah dia dirapihan lah, iya baju mana? Ayo. Jadi kieu. Siap, Pak Boeb. Aduh, hampura Pak Toni nya. Siap. Tadi teh aya recangan. Saya keur nongkrong teh ya. Mun. Aya raina cenah dukarakana. Mun. Hoyong diangkatkeun ka luar negeri. Oh, mohon. Kalarasan eta aya brosur dukan menyebar saha. Oh nya. Aya brosur selembaran. Mohon, Tinggal mohon. nya brosur eta. Mohon. RRS Grup. Siap. Nah. Mohon. Dicek rencana teh, yo ieu mah rencangan Boeb cenah. Iya. Gitu kan. Terus kita, oh nya laras. Bener. Gampang ayo cinta rek berangkat mah. Siap. Bisa disalurkeun cinta. Siap. Ya aya melalui Pak Toni. Betul. Gitu. Terus diarahkan Terus tapi. diarahkeun. Mungkin Siap. nunggu etana dongkap. Siap, Oke. Pak Boeb. Minta panjelaskeun heula. Boleh. Detail gitu. Boleh kayak Terus dijelaskan. Jelas ke mana-mana. Mohon. Siap, Pak Boeb. Di mana sih kantorna ieu teh? Iya gedung deui dit, iya bener gangna. Asup gang Bela aja, kantor di Sub. Heeh. Oh iya RT 32, RW 02, Desa Sari Mulya. Iya bener iya. Ayo. Mana mah boga hadit teh.
Turun nih, nonjok naik nyebrang karel. Sekolah nih yuk. Siap. Ayo. Ih kemana deh sih ieu mesti jauh kene wae ieu teh capek aja urang nu capek didinya mah naik rewel. Iya kantorna RRS Group teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari kasep. Aduh. Oh siap. Salaman Sareng saha ieu? Ayo Pak Haji. Sungkem Pak dah, Haji, aduh Pak Haji. Siap. Pak Haji anu rek diberangkatkeun teh. Nah, Tah. jadi kieu bato nih. Mohon. Iya anu udah diangkatkeun teh. Oh iya saudarana teh. Heeh. Eta geus siap. Siap. Abe, perlengkapan udah siap. Siap. Ieu mah walafiat jasmani ieu mah. Tong cerita lah atuh. Eta panon udah di panon mah. Lain-lain. Rada di dandanan sakedik. Negara tujuannya ke mana? Rencana? Yang Mana kemana? ya ka Brunei? Brunei. Brunei Darussalam. Mohon. Cocok Pak Boeb. Nya Pak Tony Mohon. pada Brunei wae. Oh siap. Tiasa dibantos. Namina saha ieu teh? Adit. Nami panjangna? Adit doang. Adit tua. Oh, Pakai- Adit Purbalangka aslinya mah. Oh semuanya mohon. Adit Purbalangka. Persyaratannya tos terang Papa Adit teh. Persyaratan apa, Chan? Apa Itu. Chan? Can apa? Bide di ari Adit teh. Cenah AA daripada AA cicing wae di imah AA Mohon. teh ku dahar, ku ngaung ngopi, pun segala-gala. AA teh cicing wae teh mun AA teh ku naon wae. Oh. Geus ayeuna mah kurang berangkatkeun we ka luar negeri. Ya. Saya mau tidak mau ya harus gimana sih? Berangkat kayak gitu. Tapi nggak siap eta kira-kira. Siap, saya udah Mohon. hati saya udah pas. Tak gitu. Pacar kira-kira persyaratan anu eta engke aya patoni anu Siap. Iya, anu nyalurkeunana. Mohon. Sekedar perantaranya patoni. Siap, leres Pak Boeb. Heeh. Nah, Jadi dijelaskeun we persyaratan mohon. Jadi persyaratannya gitu Pak Adit, aya salah sajina KTP, keterangan tanda penduduknya. Pak Adit tos gaduh. KTP, aya kartu keluarga, tos. akte, Tos. ijazah. Ya. Ijazah minimal SD tiasa diberangkatkan. Oh. Terus danana atau biayana ditanggung ku sponsor Pak Adit, Pak Boeb. Jadi kieu Mohon. kalarasan ada ketakutan. Iya, Pertamanya emang punten. mohon. Anjeunna kan jalmi teu gaduh. Leres. Eta kumaha soal biaya? Soal Nah. teu gaduh biaya. Nah gitu, solusi terbaik pokoknya Pak Adit ka dieu mah di RRS Group aya sponsor nu namina Ibu Sri di Brunei Darussalam. Jadi full dana digunakeunna pakai dana talang. Kangge keberangkatan, medical check up, pasporan sampai Pak Adit engke di negara di ditu didampingi terus ku timna Ibu Sri. Idih, Tah. terbaik ieu mah. Kenapa Siap. Sangka geus salah pokona mah ada tanggung Mohon. salah pokona mah. Pak Haji? No. Seluruh mah ikhlas Pak Haji. Ikhlas. Cek mangkat tadi tuh. Bener. Siap. Oh, bener. Alhamdulillah. Mereka Tah. spon mah, mah buat itu. Bukan Nah. gampang eta mah. Terus ditambah Pak Boeb kieu. Mak. Misalkan arek berangkat kayak uang saku, jadi om seluruh oge kenging. Alhamdulillah. Ah. Sia-sia mangkatkeun AA teh ka ditu. Ninggalkan keluarga ge insya Allah dipasihan uang saku. Jadi Nah. keluarga nu di Indonesia ge tenang gitu Pak Boeb diberangkatkeun. Berarti teu salah datang ke Leres. grup teh teu salah. Tah. teh. Terus Pak Adit teboga handphone cenah arek berangkat dibantu dikreditkeun ku Ibu Sri. Iya. Oh, Kurang enak. naon coba Tuh, alhamdulillah. Sok, Gawe nya. jadi benar. Imah boga can. Ima boga can. Ima. Encan. Can tah bisa dibantu Pak Boeb di Ibu Sri mah. Kredit rumahna tiasa, furniturna di dalam rumahna tiasa dibantosan pokona. Lengkap. Di Ibu Sri mah lengkap. Tah terus nu terbaru Pak Boeb sadayana tah di belakang. Di belakang kantor aya door prize atau hadiah menjelang Ramadan, terus menjelang hari raya Idul Fitri Pak Boeb.
Jadi mun Pak Adit berangkat sebelum Idul Fitri, eta bakal dapat THR ti Ibu Sri. Tuh, misalnya naon eta teh Oh. sampai ka ditu. Encan berangkat. Teu salah datang ke RRS. Terbaik pokoknya mah. Makanya. Jadi makanya Siap. Siap. Berarti- Setuju eta. berarti untuk pemberangkatan iraha. Tiasa secepatnya Pak Boeb, berkas masuk, data di input, engke di job matching. Pekerjaan nu cocok kangge Pak Adit di Brunei naon, tapi kira-kira naon nih mun saran Pak Boeb pekerjaan nu cocok. Ai ieu makan punten nya lamun tiasa mah nya sebagai keamanan apa centeng apa Pas banget berarti. apa obe naon lah pokoknya Siap. yang penting dikerjakan. Mohon. Ieu mah. Pak Adit kersa tuh mau jadi centeng, penjaga rumah. Nah, siap. Siap. Udah. Ah. Helder sini. Bisa wae Pak Boeb eta. Ya, jadi engke Pak Adit teh jobna job resmi, jadi lain job nu ecek-ecek Pak Adit, centeng penjaga rumah di Brunei Darussalam. Ya. Siap pokoknya Pak Adit ya. Siap. Kontak kerjanya 2 tahun Pak Adit. 2 tahun mah lila 2 tahun mah. Kangen moal Om Srul. Ya hari bisa mah tong balik deui. Nah, Habis. kumaha. Omat eta omongan tah. Biasana anu geus mangkat sok betah. Tah. Nya, Bener. Kembali Sok daripada betah. di dieu Hah? Musikeun. sare dahar kulin modal. Pusingkeun di Iya. Sugan sukses di ditunya. Senang mangi dunia. Aya pertanyaan itu mumpung di dia kene. Mohon. Nuhun ya, geus jelas. Jelas pisan. Tinggal disiapkeun we persyaratan apa Boeb di bantosan. Ki ka dieu deui we langsung di input data langsung. Siap. Ya. Mohon paling gitu. Turun Pak Tony, Pak Haji. Siap. Siap. Turun Pak Haji. Ada ya persiapanna kudu dimakan Siap dulu. Pak Adit. Sehat-sehat pokoknya. Om Sur sehat-sehat. Ade dijagaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling gitu Pak Ton ya. Siap. Abi ge pada Lanjut. ya periogi. Oh, mohon. Pada meeting. Aduh, sibuk banget Pak Haji. Jual tanah anu berapa sih 800 hektar gitu. 800 hek. Acan beres. Oh, tanah darat, tanah laut. Ai di laut mah meureun ya handapeun cai. Bisa, Nah, Pak. paling gitu, Siap Pak Boeb, Abi siap. nuhun pisan, sukses Sami-sami. selalu lah. Amin, amin. Mantap lah. Siap, Nah, hatur nuhun Pak Boeb. Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.